Mak, pan kula gagantina abah nu kudu ngajamin emak. Mangka anak kula unggal poe neangan gabah jeung emak. Ari sia emang na aing bukti kuku dibere gabah unggal poe. Bapak ya, Beng. Woi, urusan jeung aing can kelar dia. Bikin ke dia, bikin kolot, bikin susah. Baheula mah aing keur ngorah. Geulis, nganjang tidak-tidak itu gerobak, segala macem. Menang ke sejuh, bapak sejuh. Aing bikin sekolah bikin susah. Iya, bagong bangsat kulan itu kan asup ti baheula. Kita ngin gagang arke jeung ngababa di lebak. Hamjadah kita adi teh aing nyen kau teken asip-asip kene bae. Kumaha nya hirup teh. Kitu. Ka mana ieu arit aing dul juring. Begus ya. Ayeuna, Mak. Kieu ge aing kolot sia Juli. Dorakas ya ka kolot bencaan mah. Dikutuk saku aing ke Juli sia. Hayang sa dikutuk ku kolot. Jadi cacing sia aku dikutuk ku kolot mah. Ampun mah, ampun. Ulah dikutuk jadi cacing atuh. Ngutuk anak teh nu rada bagusan, ngutuk teh jadi si Aldebaran tah kitu. Salakina si Andin. Rada bagus be eta mah. Aldebaran beungeut sia ka sampagan nangka ka sa Aldebaran sia. Terus kadeukeun mana adik aing ka Juli. Asyik di mana bae ti isuk aing mah geus ka mana sia ka mana. Tenang Mami, jangan ngambek dulu. Anakmu ini baru pulang dari kantor. Capek sarua bae. Kantor. Cengkir ka apa? Pugutan kurak sia gawe di basur ge macu teu kapake aja ku males teh. Tidak apa-apa Mami, biarpun kau murka padaku, tapi doamu selalu aku harapkan Mami. Yo, Ma, yo, jeung emak kabeh ieu. Yo, ulah marah bae. Eta duit yang di mana Juli? Di mana dia menang duit? Tenang Ma, iya hasil anakmu kerja Ma. Kamari kula menang borongan di Haji Pepen, kuli mager. Yo, Ma, ayeuna mah jeung emak ieu. Alhamdulillah dia Juli calang-calang ge jahe tanggung jawab lah kau jadi indung. Atuh heueuh Ma, pan kula gagantina abah nu kudu ngajamin emak. Mangka anak kula unggal poe neangan gabah jeung emak. Ari sia emang na aing bukti kuku dibere gabah unggal poe. Heuh mah ampura mah. Tapi sebenarnya kula keur bingung ieu mah. Ari sia bingung-bingung kunaon Juli? Jadi kieu mah, kamari kula menang borongan mager ti Haji Pepen. Ujug-ujug si Uding ngamuk ke kula. Si Uding. Si Uding anu bujang kolot teh ya. Oh mah heuh. Eta makhlukna. Kamu kunaon eta si Uding kasih ya Juli? Geus sia cicing Juli. Keun eta budak eta mah wae urusan aing najong. Percuma aing latihan abah sia. Mah latihan pencak Lain. Atuh heuh nya latihan pencak, nya latihan nyeun anak. Malah aing mah sampai ka jurus 8 dia. Kula oge boga mah jurus langkah kos kitu mah. Jurus langkah kasabaraha dia boga?
Jurus langkah 1000 mah bogo kula mah. Eta sia, eta mah jurus mabur, jurig lain jurus pencak. Kau kira bejakan ka budak, tangkin dikit wae mal sieun aing ka budak eta. Gedeng mah, gedeng sabar heula tangguan aba-aba ti kula. Gedeng naon dia, nanggon aba-aba doang ke pacar bae. Ayo kemarin kan sia. Jadi kieu mah. Kumaha mah? Ngarti tuh ka rencana kula tadi. Oke, bisa sabar ya aing, kira dimulaina. Sabar mah, sabar. Ayeuna ayo. Kula dek nimuan si Uding heulan. Mama daguan bae cicing, nangguan aba-aba ti kula heulan lamun geus aya suara periwit ti kula. Karak mah datang. Suara periwit, emang nak main bola make periwit? Ari emak, maksudna emak mah tangguan kode ti kula heula. Geus tuh mak, ayeuna mah kula dek neangkeun si Uding heulan. Emak doakeun. Unit tai sia, heuh bener ngadu takun ka Udin. Oke mak, doakeun ya mak. Dek neangkeun si Uding heulan kula. Wah, si Tebe tuh. Tebe! Tebe! Kemana dia? Kopi mah kak. Oh, nyawa eta kopi. Hari ini kemana? Kemana nya? Itu nyawa ya kak? Hari dia, polong nggak tuh cager-cager. Coba kak dia. Tah, itu mah jelas kak. Ular kadinya berarti. Ari dia mau diu. Deun eta na didinya tah. Nah, nu ditunda kabeng. Garobag, anu dituna di dieu. Bisa gering aing ngobrol jeung sia sok teu nyambung-nyambung. Ih, aya kabeng bodona teu leungit-leungit. Garobag moal muat atuh dituna di dieu. Kopi maksud aing kopi. Lain garobag, ari dia tengah arti bae geus sotkeun didinya. Oh, kopi. Itu karep bener, kabeng. Ari ieu kopi dia jeung saha? Pancena kabeng tadi hayang kopi. Oh, berarti jeung aing. Eta kabeng mun minta heula kitu kopi ka kula. Ongko dia nawaran jeung aing kumaha anjing. Oh, heula tuh, Pak. Poho. Geura sedot atuh. Ayo, icaka. Kalau sejelas itu kan maksudnya yang Ica itu. Mana dia Ica nak? Itu kak, itu gila. Abeng kena naon didinya? Biasa, Neng. Kakak maker nangguan rekan bisnis. Rekan bisnis, ih hebat Kak Abeng mang semoga bisnis. Geus maju ayeuna mah. Karuan maju, Neng. Ari mundur mah atuh empang beureun. Sangat jembur kakak. Bisnis naon Kak Abeng? Nah, jodoh dia mah. Ari Neng nyeun rek ka mana emang ieu? Ih, pugu tita kaharep ku abah tita ngejemput teh Ida. Ngajemput teh Ida. Emang teh Ida ka mana kitu?
Guys, kadieulan mah panas. Kabeng nuhun manya panas biasa ieu nya. Awas TB, geseran dia. Kakak mah yang nanya. Maksudnya naon ngajemput Teh Ida? Iya emang kabeng teh nyawa gitu. Tante Ida mah ngendong di kota atau sabulan. Bisa bulan, Neng. Lu bener ya tadi ngomong, Neng? Bener kabeng, Teh Ida mah atau sabulan ngendong di kota, di Imah Mamang di Serpong. Waduh. Kacau di bayi mah TB doang na yeuh. Anu kacau, Kak. Tapi percuma aing ngomong ka dia ge. Wang arti dia mah. Kabeng maksudnya geus beurang kaburu Teh Ida datang manten. Oh, tuh Neng. Salamkeun be nya. Ya, Beng gitu. Kak, Teh Ida. Oke. Mangga tuh, kabeng ka ieu. Ya, siap. Arisya siap di on di bye. Nah, dia. Bang Abeng jore. Goblok dia, dasar aing keur emosi malah di. Mana kabeh? Naon nih dia? Yoy. Doangna aing digawean di bae ya mah. Saha, Kak? Atuh ku si Juli. Kunaon tuh Kak Juli? Atuh eta tadi cik Neng Ica infona kos gitu. Teu beres ieu mah kosna. Anja dah emang kebudak. Juli, awas ya nya. Aing carita yo. Gara-gara boboko ieu aing bisa katimu jeung Neng Ida. Bisa dijieun alasan ku aing. Kajenting kejona be aku si Juli. Aing pamit heula be. Nya. Sia berangkakan beta saayana. Juli Neng Ica. Neng, Neng. Neng, ke mana? Balik. Kalian atuh hayu bareng kauding ge arek ka imah Neng. Pan eta bobokoy di kauding. Boboko nu mana, Neng? Eta nu di kauding. Oh, boboko ieu, Neng. Kamari caritana ye. Kauding kan ngagawean pagerna Abah. Terus dibere sangu ku si Juli, cenah mah eta ti Neng Ida. Di Teh Ida. Pan Teh Ida na ge eueuh, Mang. Eueuh. Baju ieu di saha atuh sangu? Eta mah ti Ica, dibikeun Kakak Juli kamari. Teh Ida mah pan teu aya di kota. Di kota kumaha maksudna, Neng? Kan Teh Ida mah eueuh di imah, Mang. Oh, di imah. Heeh, ngendong di kota, malah geus hampir sabulan. Waduh. Geus nya Mang Ica nak balik heula. Neng. Yalah. Bisa kalian nih bobokona atuh nya. Oh, heeh, Mang. Ditipu di bae ongkosna ya aing ya ku si Juli. Jangan di bae bae. Neng Ida. Neng Ida. Bungaina. Nah, tukang aya Haji Pepen. Pasti aya di tukang. Arek bae modar aing aya Haji Pepen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng. Assalamualaikum. Suara sasi eta? Kok suara Kak Juli? Kak Juli, aya naon? Kita asup heula atuh Neng. Panas ieu bisa hidul atuh ieu kakak. Oh, heueuh, poho Kak Juli tadi asup-asup. Nah, gitu Neng. Panas ti tadi. Heueuh, asup ka dieu. Di Bali Kak Juli. Pohon. Biasa di imah. Gerbang gede.
Nah, naon kak? Cak. Apa cak di dia mah? Dia mah kakak aja. Tak ayah kita ada. Ada kolektor tina naonnya, neng. Majebuk ente teh neng kolektor. Ini sarapi amat neng. Emang neng Ica sorangan baik itu? Hai, tidak ke mana? Kabe nangan teh Ida. Kapanggi Mang Udin nangan teh Ida. Ayeuna kau Juli nangan teh Ida. Ayeuna nangan Ica saha? Jelema lagi ka kota. Ka kota. Maksudnya kumaha neng? Teh Ida nage di kota, ngendong di nu mamang di Serpong sabulan. Maksudnya kieu neng. Tadi nama kajuli teh kade nyampekeun pesen ti ka Udin jeung teh Ida teh. Pesen naon emang? Neng Ica nyaho tuh bawa ka Udin bogoh biasa ka Neng Ida. Nah eta pesenna. Ari ka Juli mesen bogohna ka saha? Wah, pake nanya. Ngarti meureun. Kajuli asa oh ieu ayeuna. Geus lah ayeuna mah. Kajuli pamitan bae nya. Deuk marenya si Udin ngalang. Oh, heula tuh mun kitu mah. Kajuli pamitan nya. Assalamualaikum darlingku. Waalaikumsalam. Kak Juli. Aya naon deui darlingku? Gue sakedeung. Kak Juli maaf, ari Kak Juli geus dahar can. Geus keur subuh mah neng. Terus ayeuna Ayeuna mah belum. ih lebay. Ya Ica boga roti tapi di daharnya ulah dipiceun. Ari neng bener bae dipikeun atuh pasti di emam darling. Kitu mah. Dipamitan heula nya. Assalamualaikum darling. Sabodo ah. Tak ada Neng Ida, Neng Ica pun jadi. Bang babatok si Abeng juga. Kajilun. Apa sih kisalak? Woi, Abeng. Kemana dia? Tahu ding. Kemana dia? Tuan baik, dok dikit peler. Ya, ayo cacana, pada diuk di dia, dengannya. Atuh lain diuk kita maka. Wis naon? Diuk mana bener kek ulah di tangan kieu ngampar. Wis cicing wis ayana seluk teh lah. Terus, dariana kamarana ya, tuan baik. Mau pangebuk deh. Neuk newak si Juli kak kula mah, dendam kula mah. Bener teh yoy. Benar kak. Hari dia bener naon dia yoy? Eta kabeng. Masalah naon emang dia jeung si Juli? Iya kak, eta tangkarik si Juli menta dangler ka kula. Cenah eta jeung Neng Ida. Dah orang Neng Ida nama eueuh ka kota. Berarti kan ngabohongan kula di bae eta kak. Berarti aing kitu mah dia sarua jeung aing ditipu eta ku si Juli. Aing dibere kejo ku si Juli. Terus Cenah mah eta ti Neng Ida. Bari jeung nitip salam hangat cenah. beuh atuh tamahanna beureun kak. Denganan aing ditipu. Ayeuna mah urang teh dibae eta si Juli. Urang kubruskeun cara baheula. Cocok. Nah, lu cocok kak. Sia ama cicing bae, tuturkeun bae aing. Nah, dia. Geus, ayo cabut. Kira-kira dia nyaho tuh eta di mana budak? Nyaho kula. Ayo tutur bae kula. Tuh. Turun. Dul doang lebay di. Ayo tuh bro, kodam. Harus
Kau Uding mana yong? Kau Uding? Eta usruk. Tang kurak dia. Pinjulnya dari belok. Beresen naon. Kagak kenam kak. Naon dia. Eta pambupusia kena banget aing tadi. Apes aing poe ayeuna yeuh. Kena sendal pegat. Ampura kanya ampura. Ampura beng. Pisang aja pan tadi mah. Geus aku main sama dia kaing. Sopan dia. Ruana dia ge. Kak. Aing dihareup euna mah. Senaon ikung kasih abeng. Salah kak. Aing nu sana ge. Oh betul. Aing dihareup. Nah, Beres sendiri. Aduh, ya roti ini yang Ica nyen mules ngomong berok roti kadal. Kau di. Di Juli itu. Nah, itu Bang Kelukna. Lah, Sebenang nama. nani ya? Pak kau Uding dia. Pakai. Dengalan, pisang ngelan pan bau meureun. Bawa ngisang-ngisangan. Oh ampun, mabur deui dia. Lebok bau ge. Dia kemari kunaon nipu kami. Kedeung heula, Kak. Ini pun naon ieu? Geus tengok baik kuari kak. Iya bener ya, Kak. Ini pun naon emang. Nipu naon. Dia kamari ngomongna eta kejo ki si Ida. Gorengan eta si Ica. Tadi aing mulangkeun bobokona. Hah? Gorengan eta si Ida aya di Jakarta. Nah, siap. Jakarta. Jakarta. Gak neng dia. Ulah loba alasan. Juli. Bakali-kali aing ditipu ku dia. Dia nek lompat ke mana deui ayeuna, hah? Bener. Bener naon, Kak? Eta si Juli ditewak, yoy. Geus ngarugikeun aing dia. Cicing dia. Cik aing cicing. Oh, masalah sangun nu kamari. Jadi ki ceritana, Kak. Carita naon di bae dia. Lepaskeun heula atuh moal bisa cerita kula. Tah, mesti lepaskan dia ku aing. Awas dia mau mabur deui. Jagaan yoy. Tadi yoy, jagaan. Terus kumaha eta urusan dangder aing ah? Tuh, coba, Kak. Kuku kula keur ditanyaan ku Kakak. Eta narembel bae lu nanya deh. Kutu sopan jasa eta Kakak. Hari dia, Beng. Terus ngalunyaki bae kaing. Wani dia kaing. Aing keur nanya jeung si Juli yeuh. Lain kitu kak. Pan isi Juli masalah jeung urang duaan. Kunaon kula bae nu disalahkeun. Tak bener. Naon nu bener deui bae yoy. Eta ka abeng nu disalahkeun. Bener teh Kak Uding. Tumben dia lempeng. Oh, jadi maksudna kieu, Kak. Emang bener eta kejo teh Neng Ica. Tapi eta pesen ti Neng Ida. Jan Neng Ida keur aya di kota. Bener dia aing ngomong. Bener, beraku kula kudu bohong ke Kak Uding. Jadi sakebel ieu dia nyaho. Neng Ida eta aya di kota. Atuh pasti bae kula nyaho, Kak. Geus sabulan manehna eta di imam mamangna di kota. Hari caritana bener eta dia jeung Neng Ica. Tapi kunaon dia nipu bahwa dia pepangi jeung Neng Ida. Nitip salam hangat di kaing. Tah, lamun eta mah hampura. Tapi bener eta kita Neng Ica kula ngomong gitu ke Kak Uding. Hah, terpercaya aya nama aing. Buah-buah aing dibohongan di bae. Naon buktina? Ada dia kebiasaan, hari keur ditanya, kan ulun teu pararuk. Sabar heula, Kak. Yo, iya buktina. Roti. Roti naon dia eta? Tah, ieu ngaranna roti Batawi, Kak. Moal aya di lembur urang mah. Cek Neng Ica ieu khusus jeung Kak Uding ti Neng Ida. Ulah dibikin kasasaha. Khusus jeung Kak Uding tercinta cenah. Hari dia jo. Itu bener dia. Eta Neng Ida ngomong gitu. Bener, Kak, bener. Eta ngomong gitu Neng Ida. Kak, ini mah rotina kukulang geus dipasrahkeun. Kula izin ya, dek ka ditu heulan. Can ngisang pan kula. Oh, yuk, mabur. Bapak ya, Beng. Woi, urusan jeung aing can kelar dia.
Urusan naon dia? Ayo nama urusan si Juli, berarti urusan yang aing. Eta si Juli geus jadi babaturan aing nama. Geus aya mah kieu bae. Pasrahkeun bae nama. Si Juli bager tah buktina. Pusing aing lah. Ayo. Beng tanggon aing. Ya henteu roti. Bodoh amat.